ayeuna pendak deui sareng channel urang Sarerea nyaeta channel urang Sunda. Ayeuna urang erek ngaeksplor kumaha sih ramena tempat wisata nu sering dikunjungi ku wisatawan khususna kaum pelajar anu keur libur anu weekend panjang. Nah ayeuna urang teu sorangan ka dituna, ayeuna di baturan ku babaturan urang sorangan nyaeta ngaranna Ciwong. Ieu jelemana tapi eueuh keur ngamera anjing. Nah, kumaha sih seruna tempat wisata eta, lamun hayang nyaho tuturkeun terus, entong ditinggalkeun, lamun ditinggalkeun moal bakal nyaho. Jadi tempat wisata kaos kumaha, tuturkeun terusnya. Oke. Oke, ayeuna geus sampe ka tempatna, lokasina aya di ditu tuh. Ayeuna bareng jeung si Ciwong ieu. Nah, ayeuna kumaha sih seruna di jero cuang asup we nya? Ayo tuturkeun terus. Oke, ayeuna geus asup ka lawang pantona. Dan kusabab asupna kudu ka lawang panton. Nah, ayeuna cuang asup ka jerona, cuang tanyakeun ka si bapana sabaraha harga asupna. Tuluy di jerona aya naon wae, tuturkeun terusnya. Siap. Ayo Mas, asup heula. Urang ayeuna naik meuli tiket. Tiketna sabaraha hargana, ambeh murah lain. Aya asup tempat wisata. Tanyakeun heula tiketna hargana sabaraha, lamun teu ditanyakeun moal apal pasti. Iya. Nah, ayeuna bade meser tiket lebetna sabaraha? 15 per orang. Tiketnya murah, 15.000 per orang. Parkir 5.000, janten 20. Kumaha sih? Janten 35. Meser 2 atuh alah. Ayeuna urang tiket geus meunang. Tiketnya sabaraha, Bang? Geus meunang ya? Tiketna geus meunang, hargana 15.000 per orang asupna. Terus ditambah 5.000 per parkir, jadi lamun duaan ka dieu cukup bayar 35.000 wae. Jadi wisata mah teu kudu mahal-mahal, nu penting kumaha carana urang ngamanfaatkeun wisata eta, sangkan wisata eta teh menarik keur urang Sarerea. Oke. Ieu teh kanggo terapi airnya, Pak. Terapi air, tapi dia tiap di Bingon sewer wae nu salah truk. Inilah dan lawas badan. Sekarang mah setruk sep. Tapi alhamdulillah dia teh. Nu barokahna sae di dieu, alhamdulillah Gusti Allah menjabah. Tos seueur panginten di dieu teh, Pak. Di mana? Panginten anu bayar mah flying fox sareng hamok. Nah, flying fox hargana sabaraha? 10.000 sekali golosor 10.000 sekali golosor teh pami flying fox 15.000 nya, Bang. Lamun 15 hamok 15 satuana. Kapuasna Bapak atas lami di dia, Pak. Lami. Berarti asli daerah sini. Ayeuna rek terapi air anu dijelaskeun ku si Bapak tadi. Kumaha sih terapi air teh? Tuturkeun we urang. Nah, ieu nu ngaran-ngaranna terapi air. Terapi air teh
bisa ngawaraskeun jelema anu gering. Sababaraha jelema geus waras di terapi air ieu, tapi urang cat pernah nyobaan kumaha rasana di terapi air. Matakeun urang rek nyobaan ayeuna sorangan ka dieu lah. Nah, dulur-dulur ayeuna urang rek ngacakan kumaha rasana terapi air. Pasti ngaran-ngaran terapi air teh ku cai lain ku seuneu. Di dieu oge tiis caina. Aslina anu can pernah ka dieu direkomendasikeun ulin ka dieu aslina. Si Jiwong ge resepeun ka dieu. Kakarekeun da cenah. Kakarekeun. Geuning Majalengka teh endah euy. Beda pala laur jeung labu. Leueur. Tuh si bapana. Anu jalma sareng truk tuh mah. Anu jalma salah truk jiga bararane kadario. Oke, ayeuna geus sampai ke tujuan utamana kebun pinus Anu aya di Argapura. Argalingga atau Argapura? Argapura kecamatan namanya. Oh, nya Argapura kecamatan, tapi tepatnya di desa Argalingga. Geus pokona ka Maja mau aya jauh. Di Majalengka mah, komo di kota Majana tereh deket. Ayeuna urang ngaeksplor sih kumaha seruna di mana sih itu? Di Pinusnya. Pinus. Nah, kumaha Pinus seruana Majalengka. Pinus Majalengka. Tempatna kumaha wae, cuang eksplor, cuang pedalami, aya naon di jerona, tuturkeun terus tong poho anu acan like heula, anu acan subscribe heula. Terus tong poho share-nya. Kusabab anu ngajieun urang berkarya terus teh di maraneh oge sih. Anjing kesel. Tah, di dia di bejaan buanglah sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ayeuna urang rek nyobaan tali temali tinu tambang. Naon ngaran teu apal anu penting mah nyobaan lah kumaha seruna. Ayeuna cobaan si Ciwong heula cenah. Sok wong adinya teu heula. Pokona ieu jembatan tinggi nate aya 10 meteran mah. 10 meter asli. Jadi kudu safety first. Safety adalah utama. Keselamatan. Keselamatan adalah keutamaan dalam bekerja. Tapi ayeuna mah lain kerja keur ulin. Siap. Pan aya nu ngomong cenah lamun teu kenal maka tak sayang. Ayeuna kenalan heula anu teteh itu saha namina? Sandy. Oh, Sandy. Sandy kukukuk begitu. Oh lain. Anu hijina saha teh? Mei. Junina ka mana? Oh. Teh. Asli dari mana teh? Dari Jati 7, jauhnya kali ya aslinya. Tahu tempat ini dari mana teh? Dari teman. Dari Instagram juga pasti ya? Iya. Kesini berdua aja berarti teh? Berdua. Cowoknya kemana? Ada. Kenapa gak dibawa? Berat. Terus teh tempatnya kumaha? Ya bagus sih. Bagus jang foto-foto. Udah dapat fotonya? Udah. Nanti kalau mau difotoin nanti difotoin bisa. Masih sekolah teh? Masih. Sekolahnya SMP, SMK, SMA, SMU. SMA. Di mana? SMA Jati 7. Oh. Jatiwangi.
Oh Jatiwangi mah pabrik gulanya. Genteng. Oh pabrik genteng, salah. Tong hilap, like, komen, share dan subscribe di channel Dede Supriyadi TV. Bye bye. Bye bye. Oke dulur-dulur, ayeuna video dicukupkan sekian. Kurang leuwihna mohon maaf, aya leuwihna bawa wae balik. Pokoknya tetap ikuti ekspedisi kami ya. Explore Majalengka henteu sakieu wae, masih loba nu lainna, tapi tong poho like, comment, share jeung subscribe. Kela mang kurang ek ngomong. Sok. Pokoknya anu daerah Majalengka khususna anu umumna sekitaran Majalengka kudu mampir ka dieu. Ek nu di Bandung, ek nu di mana, ek nu di daerah Indramayu, pokoknya ngaliwatan Majalengka wajib datang ke dieu. Ek ngecamp, ek ulin, pokoknya tempat nongkrong oke. Oke, siap. Bye bye. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Won't you talk to me? I